Ih, ari segala rupa teh sok tanya. Kapan nyaho maneh teh? Bapak teh ngabogaan hutang nu sakilobana. Cik kudu kumaha atuh ayeuna? Har, ikhtiar atuh juga batur sing aya guam. Nya ikhtiar mah bapak ge ikhtiar, tapi ikhtiar teh kudu kumaha atuh? Kuli-kuli ngaduk atuh ka ditu. Alah, mun da ayeuna mah awewe atuh lain lalaki. Awewe mah geus cukup digawe ayeuna mah lalaki kudu merdeka. Di mana ya awewe digawe? Paling oge lalaki digawe, awewe mah nyangu di imah. Nya tapi lain kitu ieu urang hutang teh kudu kumaha ye? Kapan urang kudu dibayar ku urang teh? Damal ku cukup ku ngomong hungkul mikiran hutang mah. Kudu ikhtiar bapak keur mayarna. Masa lo ikhtiar teh ikhtiar ka mana? Kapan bapak teh kurang-kurang ikhtiar mah? Nya tuh usaha ka mana mah neangan pigawean ka ditu. Mun dek awewe ayeuna mah kudu neangan pagawean lalaki nu cicing di imah nyangu lalaki teh atuh di dieu mah ayeuna mah. Ah di mana ya awewe? Tah geuning aya tamu di sana teh. Punten, punten. Aduh, cilaka. Bukan, itu Pak Oli aya di bumi. Aya juragan. Cilaka ya aduh. Ada di rumah. Pak Oli. Abdi Aden. Kenapa Pak Oli sampai ke Purungkutan datang saya? Enggak itu. Apa ya enggak? Pak Oli ke sini. Ada apa Aden? Pak Oli tahu datang saya. Oh tahu. Kalau datang si Om Simanahoreng tidak asing lagi kan? Iya. Pak Oli juga sudah tahu. Iya. Saya akan menagih hutang. Iya tahu Tuhan. Pak Oli jangan tahu-tahu. Tiap saya datang kemari Pak Oli tahu saja. Kalau utang mau dibayar apa enggak? Habis untuk sekarang belum bisa bayar, tempo saja 2-3 bulan begitu Aden. Pak Oli itu sudah biasa. Tiap ditagih, tempo saja. Kenapa banyak tempo? Habis dari mana saya mesti bayar itu? Pokoknya saya tidak tahu dari mana. Pak Oli harus bayar hari ini juga. Kalau tidak mau bayar, Pak Oli akan diusir di rumah Aduh, ini. kasihan aja. Tidak ada Bapak. kasihan. Aduh, Bapak Cuma Bapak teh kudu ka mana atuh ari? tidak tahu. Mau masuk ke kolong jembatan, masa bodoh. Atuh nyungkeun sarantos we juragan. Serantos. Dua sasi we tong Tidak bisa. Dua sasi. Pergi dari rumah ini. Pergi teh kedah ka mana atuh Aden? Coba bayangkan sama Pak Oli. Perjanjian 5 bulan, sekarang sudah 1 tahun setengah. Tidak mau membayar, kan tolol. Iya, saya juga sudah terima. Cuman uangnya yang belum ada, begitu. Bukan belum ada, tapi orang ini tidak memperhatikan sama utang. Da can gaduh tuang. Masa can gaduh. Pergi saja sekarang. Cepat Pak Oli. Aduh, kumaha atuh? Aya naon bapak? Iya, sanya namanya ini apanya serangan, bapak teh boga hutang. Anu genep 100.000 ngan. Bapak teh bisa mayar geus satahun ieu. Jadi kapaksa urang teh cenah kudu masrahkeun ieu mah jeung tanahna. Oh, ayeuna teh si teh nagih bapak. Iya nagih. Aing kan ribut-ribut wios tuh bapak urang daripada urang hantem wae ditagih mah wios pasrahkeun. Urang mah urang ka kampung we lah ngalih. Anaknya Pak Oli cantik sekali. Aku ini menjadi malu sama Pak Oli. Hatiku sampai adoletot berat sama anak Pak Oli. Bagaimana? Tatu ibuna ayeuna mah kieu wae urang pasrahkeun imah di badan urang kudu birang masa urang daerah. Tuh urang ini tuh namanya. Nyaresan tuh di imah. Kau pergi ke mana Pak Oli? Mangga bae nama Aden sagamna ieu nyakeun wae sangampun anak ieu rompok sareng tanahna margi da parantos tengah gaduhan bapak mah kitu. Pak Oli mau ke mana? Saya mah mau ke mana we atuh. Jangan begitu Pak Oli. Saya itu hanya main-main. Main-main Saya itu kumaha? kasihan sama Pak Oli. Apa namanya juragan teh parantos ngusir tadi teh. Siapa bilang saya mengusir? Baru saja ada yang ngusir ke Bukan bapak. mengusir Pak Oli. Ini rumah kan jelek. Kita harus perbaiki yang bagus. Kenapa mengusir? Pak Oli itu orangnya sudah tua, memang sudah kurang pemikiran. Jangan begitu Pak Oli. Habis kalau mau bikin betul rumah ini uangnya dari mana ari bapak iya dan? Jangan pikirkan soal uang Pak Oli. Ada di Abang Simanahoreng. Di saya Simanahoreng sudah mengenakan Pak Oli. Iya saya mengenal. Kalau kekurangan uang datang saja ke rumah saya. Ini anaknya Pak Oli. Iya ini anak saya Ini begitu siapa tuh. namanya Pak Oli? Ini namanya Ida. Oh ini Neng Ida. Iya. Boleh saya kenalkan sama Neng Ida? Boleh saja. Ois, kadio bola sakodap kapain ka Mau ada apa? Punten wae sakodap. Mangga. Ois meni golis. Bisa aja abang mah.
Pak Oli, Bulan, kalau saya cinta sama anak Pak Oli bagaimana ya? jadi ada yang mencintai anak bapak. Iya, saya hati saya sampai ngejedot gitu Pak Oli. Boleh saja, cuman kalau bapak mah tidak tahu apa-apa, itu mah terserah kepada anak bapak eta mah. Apakah boleh disayang sama saya? Boleh saja. Ke sini Oi sekolah bola tekapain deh. Mau apa, Oi sersan tuh ke abang. Kumahanya bapak? Kan aku mah Sersan tuh ke abang. Ari awewe mah pokoknya dulang tinane we lah. Pak Oli itu apa binatangnya dulang tinande? Oh, bukan binatang kalau dulang tinande. Apa itu? Itu artinya wanita itu terserah kepada laki-laki Oh, begitu. barangkali Iya. begitu. Cinta sama saya. Iya, barangkali. Makasih Ois. Ois, kalau mau apa-apa bilang sama Om. Nanti kalau kita kan terus bisa kawin besok juga ya Pak Oli. Ya kalau anak saya mau boleh saja. Besok kita kawin kalau mau Ois sama Om. Ini secepat mungkin atuh bang. Kalau Om nggak mau lama-lama, sebenarnya Om tuh nggak punya bini Pak Ois. Kalau mau mobil, ya dengar nih Ois, mau mobil dibelikan sama Om, mobil sedan yang bulu hiris. Oh, lu. Ada mobil bulu hiris. Iya, yang antik sekarang itu. Bapak, ada Kalung. mobil bulu hiris? Belikan kalung yang sebesar gelinding roda. Oh, lu. Bakat ku benghar-benghar nanya Keuntungan ke anak orang jika anak ya. Iya. Dan lagi abang belikan dari luar negeri intan selong dengan tangkalnya. Oh, lu kata bikin ka inten sao geuning Nah, ya tangkana. tanggalna hari inten bapak. Bisa jadi di luar negeri mah meureunan. Miliknya meni. Perlu beras. Oh, kan Untuk tenang, kawin. kan tenang. Abang bawakan 2 botol. Beras 2 botol. Beras 2 botol. Iya. Oh iya iya. Minyak Iya. kelapa abang bawa 3 karung. Pahili nyarita meureunan. Itu Ka dieu geura ieu. Eta teh pahili nyarita bakat meureunan. ku bunga nyai daek gitu merenang. Taena kumaha ari nyai sanggup atawa henteu kira-kirana regi pangmelikeun mobil anu buru hiris. Eta teh di urang mah Itu sanaya. barang antik Pak Oli, barang antik itu. Iya. Ada di Indonesia. Di sini belum ada ya, Den. Mas inten selong di tangkalna kapan geus untung Nah, eta. teh aya tangkalan inten selong. Bisa jadi di luar negeri mah eta kongkorong nepikeun ka sagede gini roda. Kapan Kapan batu? kata riku ida. Pokona urang mah boga we nu pentingna Pak Oli, mah. kalau kita kawin kelebe. Ya, gaji kelebe. Kalebe. Oh, iya, itu Oh, kelebe. semuhun. Kita jangan naik apa-apa, biar kita naik roda saja. Naik roda. Hah, Habis kendaraan yang sudah biasa sudah tidak aneh lagi. Kalau orang yang pernikahan kalau naik roda kan antik Pak Oli. habis kan kita malu panginten Aden. Iya, orang itu baru tahu kalau orang naik roda itu perkawinan yang paling antik sekarang. Gugu atuh Musim tahun 81 akan menencak tahun 82 kan? Oh, janten ku ayana hoyong langkung istimewa nama bade kalebe teh naik roda gitu. Roda kuda. Iya, pakai Nya, roda kuda. Sae mangga atuh. Jadi sekarang itu bisa berunding kawin kan? Oh, bisa bahaya. Tapi sebenarnya saya mau ada keperluan dulu Pak Oli. Iya. Saya mau ngambil uang di bank Sugana itu. untuk kawin kita. Oh, bade kawin kapun anak bade ngakilah kaban. Iya, nanti saya dibawakan mobil NMBelas itu. Tuh. NMBelas. Genep belas merenang. Genep belas mobil gitu. Untuk apa itu kalau orang-orang Sunda itu serah-serahan itu? Sana serah-serahan, seserahan gitu. Yang pakai abring-abringan itu, Pak. Iya, pakai alit-alitan gitu. Oh iya. Dan saya mau pulang tapi karena uangnya tidak ada uang kecil, pinjam saja 200 untuk beca, Pak. Kapan? Ada ente orang kaya maknya 200 ngamut ke bapak. Tidak ada uang kecil, ini maaf saja, Pak Oli. Aya ge 500-an aya pulanganna 300. Ada di sini kalau 300 ada di saya. Sumun eta we hilange atuh saya. Ini mah. Pak Oli sama menantu, calon menantu suka main lucon-luconan. Toleris atuh Bapak. Oh, sanes teleres bakading gua hawatos gitu. Punten wae Kak, pakai mertua Kak Ois Mangga. Kak calon pun bojo. Abang bade nyos sekolah Kak. Bumi. Nya mangga abang. Oke dicanakeun intan selong sareng tangkalnya nya. Nya Mangga Pak Oli. Mangga. Mangga Noli. Mangga, Den. Aduh, untungnya ini. Kitu geningan milik tarapa hilili, bagja tarapa ala-ala. Tak nama geus tarima cek bapak mah. Sabab urang teh imah urang jadi gedong. Punten. Kulan, Pak Oli, punten. kulan. Pilih teu acan uninga ieu foto kanggo nulis. Oh, Nulis. semuhun kayak kalebe teh ya manawi teh. Nulis. Mun. Punten wae. Oh, mangga. mendingan katerangannya Nya mangga. keun bae pokona mah eta anu penting nama. Sanes Bapak. Idamanya meni asahan jelewuk gitu da dipikir-pikir mah teu bogo. Nah, kumaha gitu Nya di udah kasetna. ningali panonan oge
Bapak mending gular goler atuh. Gular-gular kumaha? Dibanding meni jabagna ge tepung jeung jangot. Ari ngomong dikeun bae wayahna we lamun nya ka kolot mah nya. Ta ayeuna mah kieu we, pek we ka pasar, urang sasadiaan sabab 2 poe deui mah kawin anak urang nya. Nya ayo tuh nyai urang ka pasar. Nya ieu Bawa atuh. tuh jeung Nya sok bawa ka Ka dinya. urang cenah heula mah.
ngahodhod watir. Naon ngagolak teh keur kembang atuh baru parara Sana mun ditiriseun itu mun ngahodhod kitu kadinginan juragan. Dasar jelema belegug. Kembang ditebar ku si ngagolak pae beleksa bisi amak ke dunungan maneh. Moal penginten moal pae ku cahaneut mah da eta mah janten jag-jag engkena. Dasar jelema tolol durungan keur para rusing. Keur loba kasus ka panyaho ieu. Saya ki urang teh geus eueuh. Bebejapan 2 minggu cenah rek usaha keluar kota, tapi buktina 3 minggu masih kene datang. Sugan ka maneh bebeja ngomong naon ting. Da ka abdi mah teu wawartos da wawartosna bade nagih ka abdi mah. Nya pedah we jeung maneh mah akrab pisan giningan. Ngomong seutak-seutik ka maneh wae tibatan ka urang mah. Oh, da teu wawartos. Tah, juragan aja. Enggak yuk canak yuk. Juragan pamegat. Iya, iya. Ini Blacksom. si ibu aya. Ada. Ibu? Ya, abang dongkap. Nah make balik padahal mah cicing we di ditu sakalian. Atuh kenging gitu ibu, kan ieu teh caroge atuh. Awas anu teu boga kawajiban wae bebeja rek usaha 2 minggu. Ayeuna hampir 3 minggu lah leuwih. Masih kene kakarek datang Ibu sing percanten ka caroge. Caroge teh milarian artos kanggo ibu. Ah ibu masuk seueur wae pepeletekan ibu mah. Mana buktina? Ye bang, mana buktina? Menagih ibu di Jakarta tuh hasil. Pusing saya mah bang lah. Lamun kieu mah sarana abang. Saya mah kajanting dicerai we. Pusing lah. Kumaha ibu kumaha ngadagukeun Minta sekolah. dicerai. Nyunkeun dicerai. Coba bohong. Atuh kengeng kitu atuh ois. Kan ieu teh awon-awon ge ceroge. Ngerayu lah. Sanes ngerayu atuh Ayeuna abang. kadal. Saleresna kieu abang teh milarian artos kan kanggo ois, kanggo ibu. Teu kengeng kitu. Ah, masa palai diserahkeun cenah. Saha juragan istri? Juragan istri ku abang. Atuh bios da aya abdi. Ah, maning masuk seruana. Iya daripada saya pusing. Mendingan saya mah serahkeun wae abang. Itu betul ibu. Bener saya mah. Mau minta dicerai sama abang? Ya teh harta bana teh bukan kepunyaan abang. Tapi Iya, abang juga mengerti. Ibu mau diceraikan saja sama abang? Iya. Silakan saja. Ibu bawa saja rumah untuk ibu. Rumah ini. Bawa sama ibu. Ya dibawa dari rumah ibu sendiri. Ya, tanah yang di sana yang berapa hektar bawa sama ibu. Itu Ya. dibawa punya saya abang. Pohon-pohon yang ada di ruangan ini bawa sama ibu. Dibawa punya saya. Abang juga ikut sama ibu. Nggak usah ya. Begitu Blacksom. Jadi abang ikut Iya, juragan. abang kalau nggak ikut abang sering saha tuh. Abang nyelira wae mah teh raos. Jadi kadinginan ya. Teu kenging gitu ibu, teu kenging ka Ceroge mah pemali saur orang Sunda. Nya tapi abang sing bener atuh. Sing Abang ge jujur. leres atuh da abang ge teu ngajalankeun serong. Abang teh milarian artos, namun kieu abang teh bade angkat deui ka Jakarta. Tuh geningan nya. Kakarek oge jo ting cirining eta teh Blacksom. Kumaha Ka urang geus juragan? eueuh kasukaan. Geningan buktina kakarek ini deui lalaki naon eta kawajiban kanu jadi pamajikan. Sanes kitu ibu kuwergi kan perusahaan di Jakarta. Ah ibu masuk teu leres nyangkat teu leres ka juragan. Masa bodoh aku pusing ah. Ah, Blacksom, kadieu. Juragan atuh. Mau geus nyango kan? Iya, apanya? Juragan ganti ke Bogor. Tapi Bade- teu kenging bade kawin. diwartos-wartos kasih ibu. Upami diwartoskeun, mane Blacksom mau diperesin ku. Pokoknya mah saya mahnya ada uang beres. Sekarang bereskan itu pakaian Pakaian juragan sekarang. mau berangkat lagi. Iya, iya. Kasih tahu sama si ibu si juragan perantos angkat gitu ya. Iya, iya. Ayo Blacksom. Ada. Na 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 si sedang buncis etra la 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 la. Hei, Mbak. Aduh, Kunaon kakak tetembangan? iya nuju iya nyanyi-nyanyian gitu la 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 gitu aja. Kalau kata tetembangan naon eta kikituan? Mana aya sareng kami duluy? Atos angkat dasar lu wartos kana atos angkat sakitu. Teu hayang ngabandunganana oge lah kesel hate teh Blacksom kesel. Ngomong naon wae jeung ka maneh. Ah teu nyarosna naon ka abdi mah mu eta suruh bade angkat gitu. Sok diajar ngabohong sama rukna ti dapur teu diintip ku kami. Karuas haremus jeung maneh make jeung naon tah? Duit di kieu-kieu persenan-persenan. Mersen naon cing? Kita naon abdi mah da juragan tara nyariosna naon ka abdi mah tara wawartos bade ka eta bade ka Ka saha? Ka Ida gitu. Ka Ida. Muhun. Ida mana?
Mun abdi mah ada moal comel dah saru juragan ge teh kayang diwartoskeun. Sing bener ya terus terang mana teh di persen sabaraha sok yang lebih gede di persen ku urang rek som. Mun da juragan nyarios cenah entong wawartos bade jangan camburu. bade nikah gitu. Arek kawin, Sumuhut arek kawin jeung saha bibi? sareng Yang- sareng itu Di mana? di pengkolan juragan. Di pengkolan? Muhun. Nyaan. Aduh ayeuna mah hayu urang buru-buru ini. Ka pasar, urang bade teangan. Di mana ayana hayu bibi? Mangga. Anu disebut perwira pahlawan pembela nusa anu dirina ngaluga pamukimah dugi tajabra Awas Bang I. mangga urang Macam urang sasarengan mangga urang sasarengan majengkeun cerik kagungan dode majengkeun cerik kagungan Jakarta kacililitan aami Aku mah kitu Neng Ida. garek gok jalan angsana
Mun kuring mah pikir sarnai kumaha maneh cucu bebaranna abdi ulin Mang Ambi da kabayonggong tumpak koplet rek diguli abdi alim di pipohon rajet hate mata geri lamun keur senang tuh heran langka eling ka pangeran bapa manuk kipan dina hari kasin ayam manuk kipan jang menor dina hari kasin tumaya yang diromah sing angger boga pamilih tangtos luyu jeung sasama sarena mah apa sisi pagarsi ngajantul hantetumam pangeran nulas asih rasul panutuping ilmu Sepanjang jalan sore yang kumaha cenah Mas Keno moal waleh di aspal. Sepanjang kata kasorang moal waleh di akalan. gunting pamong melahan jambe kacipkan teuing ku ati ieu ngebeunang di urang sawah kebenang di pikam ari regang manggiing tak kuregangna dipake paulak leuit ieu ari anggang urang gandeng hate ti bolat dibeli pongkorama jangan sawo di handapeun abdi melang kanu pundu kamana neanganana Nyai meni tadi teh botol tertinggalan gitu di ditu botol kecap. har apan ku emak tadi dikana tolomongkeun Teuing atuh da jadi limperan atuh nya mah teh. hidu jeung tukang beca resenya ieu jingjingan geus panarina Ari Black di mana Black? eta Black dengan digigireun emak Eh eta nya. Jelas atuh. Kapali dia yuk jalannya juragan. Teh kapali dia. Capek dah kami mah Black Som lah. Sayang corona lari dieu lah. Mun tak atuh tuh ieu mah juragan paling di itu di nu ieu atuh. Da kicing heula belah dieu nya capek lah. Alah itu sakatin siga Ida. Ida. Eueuh. Meni geulis. Ka mana Ida teh? apan di pasar tuh balanya anak ge loba kieu ari Black Som meuni murah wae nya Black Som mah Atuh nya pantes ngora wae oge da. Encan bege. ya naon teu Naon gitu. pan ida teh kawin Rek kawin. Uluh, pantasan balanya meni sakilo bana. Nyai saha eta teh? apan sobat teh si Black Som teh emak ieu teh Oh, Black Som teh ya, ieu teh meni pangling ibu mah Black Som. Mun akan kapungkur rencang ieu main kaleci sareng Ida teh kapungkur. Ya wewe main kaleci di mana wewe main kaleci? Sok simar. Sok simar mah. Jadi Ida teh kawin ka saha? Ih, dek kawin Ida mah cabanding aya milik. Aya milik Ih, Buhar. Asep. Aduh, Asep janggotna ge tepung jeung jambakna. Ih, Asep anu pisan. nage gular goler bakat ku Kasep. Maknya gular giler Black Som. Nya gular giler. Aduh, Kasep meureun. Cing, kumaha rupana cing? Da aya foto nage tingali tah.
Di bawah fotonya. Di bawah. Allah, geuning. Oke. Ida, minjem heulanya sakedeungnya. Di bawah mana? Tara kadinya heula geurnya. Naonnya? Juragan, adieu geuning juragan. Aya nu aneh juragan. Nu aneh naon? Ieu tinggal gaduh oleh-oleh tinggal. Oleh-oleh naon mana mama Iya. bawa keterangan teh keterangan sacikan ningali ya. Aduh, pasti ieu mah dug-dugan. Geuning bibi. Iya bahasa laki kami geuningan. Mun tak ieu, Ka abang. Di mana ieu maneh menang nu kieu? ti Ida juragan. Oh ida-ida anu dicaritakeun ku maneh? Di mana ayeuna jelema? Duaan sareng ibuna. Itu nu baju bareng bulan itu? Mun, Hayu buru-buru urang susul. Tunggu nah urang mah. Hei, Aya naon? ieu we nya ya awewena ieu. Naha kitu? Diga kieu rupana geus wani ngarebut salaki batur. Gelis-gelis teu uyahan hayang ka salaki batur. Tayadot kriminal hoya. Saha nu ngarebut? Di dinya Eueuh. Ngarebut saha? salaki kuring. Mana salaki kuring cika ningali? Tah ieu buktina tinggal. Sata mah bisa lakian Ida, bisa kian Ida. Tayadot kriminal. Yeay, palina ge teu gaduhan pamajikan jiga buta kitu. Saha juga buta? Eta di dinya Alah mung bibi. sanes buta sote buta eta buta wereng gitu. Lain tiga buta black som gitu juga black kerupuk gitu. Mung tuh ku itu disebut black kerupuk mung aya bejakon ngerape. Ieu udah sami kene jalmi blek kerupuk oge. Alus? Alus. Aku mah ya alus mah. Siga, tuh. ieu mah namanya siga. Karek siga mah sarajan bohongnya. Wawanianan mama ngarebut salaki kuring geura. saha nu ngarebut? Didinya ningali salaki kuring mah nu sakieu mencengisna jiga perah bedog. Lain ari didinya teh sahana eta si abang eta Pamajikan? pamajikanana Nya. da bebejana mah teu boga pamajikan atuh Beja teh boga pamajikan? Nya. Nanyaan ka dieu? Nya. Ditarima we. terima apa dah teu boga pamajikan Naon? Da si abang mah bujang keneh. Bujang banget ngedek Teu oge. boga pamajikan cek si abang oge. Nya wajar. Mata Ida daek. Ai lalaki mah nggak bohong teh wajar. Biasa, rohis lalaki mah. Da cek si abang ge sumpah dek buta cenah. Tak tuurna meureunnan. Make jong kalapasan ngomong segala rupa gagabah teuing. Teu hayang teu ridho urang mah. Nah make teu ridho. Salaki urang direbut ku maneh. Bisa kaligan Ida. Sia gelut we Ah. urang. Sok. Da bisa lakian Ida tah mah. Tuh, Pada gelut. Oh. Abi we. sok wani. Wani sok urang wani. Kita. Ayo, Ayo naon ieu teh? Ayo. Eta bapak majar Nah galak-galak teuing ya we teh Bapak. kunaon ieu teh? majar teh eta cenah pamajikan si abang tukang tinju kitu geuningan. Anu mana? Eta eta nu gedena nu buleudna geuningan Sakitu tiga aduh mun gede-gede teuing. tiga perneka ya bapaknya Nah, ieu mah gede oge ka jurung ku umur atuh. Oh bisa jadi nari kasih abang teh kumaha ieu teh? Salaki, da ieu mah umurna ge budak keneh karek 17 tahun Eta teh kagigir. bener salaki. Salaki, Mangkani rek kawin ka anak bapak deh eta teh. saha teh? Nya eta saha si mana horeng? Nya da direbut ku eta teu suka teu ridho. Ulah ceurik aduh nyawa ari kok. Nah begitu geuningan. Yeuh, mun kaning babawaan anak ge aduh luar biasa lobana. Geus mawa naon wae teh? Mawa sedan bulu hiris. Sedan bul hiris? Ya. Aduh, palingan duit beak, black som. Yang sedan. Dipake meuli sedan, dipake meuli awewe. Kadieukeun eta teh sedan kuring. Sedan nu mana? Nya sedan anu mana tuh? Nya sedan bulu hiris. Nya, Nya dasokna ge encan atuh eta teh. acan. Dipangmelikeun kongkorong segede gini roda emas mangkani. Palingan dina lomari eueuh anu urang kongkorong si horeng pake mah ugi ka dieu. Kadieukeun ida kongkorong urang. Yeay, naon? Kongkorong? Da acan merena oge. Acan. Acan. Atuh mah diomongkeun dari acan mah. Lain teh bener salaki anjeun eta teh. Nya, ieu teh salaki abdi, Bapak. Mangkani ieu teh isukan karek kawin ka anak bapak. Aduh entong tulus atuh ambung canung sin pegang. Itu masih kena cinta ka salaki teh. Mlog-mlogan. Entah enak mah kieu wae nya. Urang atur we ku bapak urusan anak mah. Keun bapak anu tanggung jawab kumaha carana mah bapak anu tanggung jawab ieu mah nya. Nya kumaha tuh carana? Pokona kieu, isukan dina waktuna kawin, arek kawin, kudu datang ke imah bapaknya. Tuh, imah anu di pengkolan tuh anu cat hejo tuh geuningan anu itu nya. Itu Nya, anu suhunan anakku kenteng. nya, sampe mesi abang datang, nyai kudu datang heula ti heula nya. Rek diadukeun jeung ieu. Lain rek diadukeun atuh. Ieu mah urusanna bapak anu ngatur mah. Ah, mau tulus tapi kawinkeun ka dieu. Alah kumaha bapak we engke diurus ku bapak lah. pokona mah datang we isukan ka ditu Yeun atuh da. Sieun naon deh Sieun atuh. tulus kawin jeung eta. Moal ditanggung jawab ku bapak soal ieu mah nya. Nya jeung si Black Som mah atuh da keung nya. Nya apa kowe kata di sebelah sonya. Mangga,
Tihola Adi. Nya apek ka teh isukan omatnya kudu ka dieu nya. Nya. Saya nama hayu balik hayu kena urang urus. Hayu urang balik Hayu ke gancang. Bapak. Eta berat Bapak. Kan gua apa ieu mah. Kaca
Bagaimana hanya pada orang-orang tidak ada? Saya mau kawin datang ke rumah Pak Oli, mertua tidak ada, ibu mertua tidak ada, si Ois juga tidak ada. Kemana ya? Ini saya sudah membawa apa-apa yang diperlukan, berapa botol itu beras yang saya bawa. Hai, Aden. Bapak. Sudah lama, Aden? Barusan terojo loh, Bapak. Alah, hawa atasnya punten ya Bapak teh telat jadinya tilemang lebih heula neme teh. Bapak dari mana saja? Ya kan harus daftar dulu kepada Lebe, urus-urusan sama Lebe barusan selesai. Itu Lebe sudah dicangcang sama Bapak? Belum dicangcang mah. Sebab dianya tidak mau kalau dicangcang sama Bapak pasti mukul. Bukan dicangcang, diikat itu. Oh, bukan apa? Ya dicangcang, kalau kata bahasa Sunda itu dicangcang. Oh, diberitahu begitu. Iya gitu atuh. Oh, sudah itu masa mah. orang Sunda teh tiasa nyari Sunda, kaget abdi mah. Oh, leres teh nanti sekedap deui nya bakal dongkap ka dieu. Penganten? Iya, Si Ois. panganten istri terus aya di Lebat. Tah ayeuna ku bapak rek di sana panganten istri ka dieu. Sungguh naung ieu tamu Bapak tuh aya tamu hiji-hiji Ar, aja. sabius ge ada longkap tamu mah ka dieu. Kayak dongkap sedaya. Cuman begini ya, kalau tradisi orang-orang di sini, kalau belum selesai walimah atau walimah, Iya. didapalan gitu. belum sah gitu ya? Iya, belum sah itu pasti harus pakai tutup begitu. Oh, pakai tutup. Iya, boleh pakai dilihat tutup. gitu. Nggak boleh dilihat sama laki, kecuali kalau sudah datang tamu semuanya, baru boleh dibuka begitu. Sanggup apa enggak? Itu kan pengantin kejutan. Iya, itu namanya pengantin kejutan. Begitulah ya. Kalau saya akan bawa pengantin. Kalau Bapak, bagi saya mah sebagai menantu Bapak, Iya. saya mah pasrah saja, sudah milik, sudah takdir kan, sudah jodoh sama si Ois. Oh iya, ibuna cik canak sih nyai ka dieu. Mangga, hayu nyai. Saya baru kawin dengan anak perawan sekarang. Saling di dia tah. Kalau dulu punya istri itu sebesar apa itu? Sebesar gentong itu. Nah, ini istrinya. Oh, ini? iya. Ini, Nah, sekarang serahkan saja oleh Bapak sama Aden gitu ya. Oh, ini, Bapak. Bapak. Kamu kesana dulu ya ke belakang. Oh ya silakan Bapak. Aduh. Saling di dia tah. Iya ya. Baru saya mau kawin dengan pengantin tapi rasa-rasa hati. Mereka dia heulanya. Ya mak ya. Hati saya sampai nggak enak ini. Ada apa ya? Ois, nggak boleh dipegang katanya, gimana ya? Ois, kenapa tidak mau bicara saja ini? Ois, Cicing mengolah ketek segala. Ois, kan ini pengantin. Ois jangan begitu Ois jangan, kenapa Ois pukul sama abang tapi saya rasa kenapa ya kalau pengantin, kalau si Ois itu kecil, kenapa ini tangannya besar, saya sampai baduk saya sakit. Ois, jangan marah kalau didekati abang. Kenapa Ois mah? Iya, Ois kenapa Ois sakit? Ois si Ois mah begitu sama calon pengantin, nggak boleh dibuka ya. Saya ini ingin tahu mukanya ini. Barangkali si Ois jadi cantik deh. Ois, saya mau nggak beraniin deh, mau dibuka aja. Ois, Ois, kenapa? Saya kira si Ois istri saya. Iya, gawe tehnya. Eh, Palingan telat-telat wae atuh balik ka imah. Si orang tanya kieu rek kawin. Iya Balik. Bu. Iya Bu. Dasar laki-laki hidung belang, mata karanya teu beunang diarah turunan enak. Balik. Bukan. Balik, pulang. Bukan. Bukan 70. Ibu jangan marah itu. Saya itu bobodohan, Ibu kawin itu bobodohan. Bobodohan kesal, saya mah abang kesal. Mau dicerai sekarang juga mau dicerai. Kalau begini mah abang bisa mati, bah. Terlalu. Sekarang begini saja, Ibu. Lebih baik kita pulang saja. Jangan marah di sini kan abang malu sama si Bapak Oli. Ayo balik, buru-buru abang balik. Ayo kita pulang. Balik, buru-buru Mati. balik.